warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Jafira ti kelas 8F. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sadaya puji sinaran syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Murbang Alam anu Maha Luas tur Maha Asih henteu aya pilih kasih kasupri nu kumelif di ieu bumi. Rahmat sinareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadaya kanajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka keluargina sareng ka jalmi-jalmi anu turut ka mantena. Ibu guru dipi kahormat, kitu deui sakumna rerencangan sakola. Dina waktos ieu abdi bade ngalulikeun tentang tema kasehatan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri urang dina hirup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah wajib ngajaga diri urang sareng lingkungan sakitar. Urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian dikawitan tina ayeuna. Anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis, inna dofatu minal iman, anu hartosna teh kabersihan sabagean tina iman. Nu matak kudu dijaga ku urang-urang. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan sakitar urang. Tapi kabersihan teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup kana bersih sadayana. Hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup nu sehat kanggo urang sadayana. Sakitu wae biantara anu tiasa abdi dugikeun mugia aya manfaatna. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.